Indit poek balik ge poek, urang tuturubun subuh-subuh. Nu masih poek kusabab panon poe can bijil. Buru-buru indit kapagawean, tiris teu dirasa. Jauh urang moal ngeluh, sanajan gawe urang ripuh. Sanajan penghasilan leutik ku urang dikeureuyeun bari nikreuh. Kembaelah da ieu mah puguh, nu penting mah gawe urang halal, nu bakal jadi barokah. Lain teu kabita jiga batur, nu loba pangaboga oge pangabisa. Digawe meureun leuwih gampang, kadang bisa digawe nu dipikahayang. Tapi geuning da kumaha, ngan sakieu pangabisa. Urang kudu narima jeung syukur kanu Maha Kawasa. Gawe urang nganterkeun jelema nu jauhna ti Bandung nepi ka Jakarta. Supir tea urang caritana. Prak lamun keur di jalan, panon sok ngarasa tunduh. Panas geus teu dirasa, capek geus lain carita. Kembaelah da eta mah urang geus biasa ngagaweanana. Tah anu sakieu ayana urang geus ngarasa bagja, tangtuna urang geus bisa usaha bahwa diri urang geus guna keur jalma anu sejenna.